Alhamdulillah urang sadayana dipaparingan nikmat anu sangat luar biasa tegesna dipaparingan nikmat iman Islam. Sareng alhamdulillah urang dipaparingan afiat batin afiat zahir biasa ngalaksanakeun amaosan anu dilaksanakeun saking sakali. Shalawat dan salam ayu urang sasarangan dipanjatkeun ka baginda urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana jaga ilmu jaga ibadah dan syafaatul dunia dunia. Urang kamari kesalahan memperingati hari kemerdekaan anu ke-78 anu mana dina aya memperingati kemerdekaan aya tanda syukur urang ka Allah, aya tanda syukur urang ka sesama. Wayana perjuangan kaluhur urang mencelakeun peringatan ngeteskeun jalankan kanggo memperjuangkeun kemerdekaan anu mudah-mudahan para pahlawan urang sadayana ku Allah diampuni sadaya dosa-dosana dipaparingan rahmat sinah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wayana memperingati hari kemerdekaan tangtos eta teh aya rasa syukur di urang. Sabab syukur dipanggihkeun ku Allah. Dawuh Allah fadkuruni adkurku wala tashkuruni wala takfuruni. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfuruni. Saur Allah anjeun kabeh kudu eling ka kaula maka kaula eling ka anjeun. Kudu syukuran aranjeun kabeh kudu ngahaturkeun nuhun aranjeun kabeh ka kaula wala takfuruni ulah ukur nikmat aranjeun ka kaula. Taeta teh piwaranan Allah urang kedah ngahaturkeun nuhun ka Allah anu sangat luar biasa. Urang ayeuna biasa ibadah nyangseh, biasa hirup nyangseh. Lamun teh urang merdeka moal biasa ibadah ka Allah. Tangtos tatkala urang ibadah ku ayeuna khusyuk teh umargi urang tos merdeka. Sabab tatkala urang can merdeka moal biasa khusyuk. Boro-boro bade Allahu Akbar upinggan dari Gusti panginten sepuh-sepuh kapunggul anu masih kene aya alamat kumaha rasana dijajah, kumaha rasana ayatna naon cenah muping bejil. Ta alhamdulillah kurang biasa ibadah nyangseh biasa ayatna naon cenah ibadah syukur tanpa surang teh kedah ngahaturkeun nuhun ka Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Allah ku ayatna urang diwarang syukuran ka Allah, ku ayatna urang ulah ukur nikmat kana nikmat anu geus dipaparinkeun ku Allah. Maka rasa syukur eta teh biasa diucapkeun ku lisan, biasa dilengkahkeun ku anggota badan, biasa ayana syukuran eta teh dikartekkeun ku hate. Bukosna ayana tafakur, ayana mikir-mikir ku ayana nikmat anu tos dipaparinkeun ku Allah. Seueur bentuk syukuran. Bade diucapkeun ku lisan bentuk syukuran alhamdulillah, bade
dilaksanakeun dilengkahkeun ku anggota badan buktos urang sadayana tos kalengkahkeun ti bumi masing-masing lebet ka ieu madrasah teh eta teh tanda syukuran urang ka saha ngalengkahkeun urang ka masjid ka mushola ngalaksanakeun salat eta teh tanda syukuran urang ka saha ka Allah ku bentuk naon anggaran bade ku ayeuna mikir-mikir ku ayeuna terentes ku ayeuna tafakur mengali ciptaan Allah anu sangat luar biasa eta teh termasuk rasa syukur urang ka Allah bade ku ayeuna harta banda anu aya anu diperoleh urang eta teh termasuk tanda syukuran urang ka seueur bentuk-bentuk rasa syukur urang sabab Allah tos maparingan ribu-ribu nikmat anu sangat luar biasa khususna nikmat iman silaran Islam urang tos dilahirkeun di Indonesia lamun teh urang dilahirkeun di Afrika lamun teh urang dilahirkeun di Amerika jantan tos itu urang biasa kenal ka baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang moal kantos biasa tarang saha dan anu tos kadang tahu maka ku ayeuna urang dilahirkeun di tanah Indonesia eta teh kedah disyukuran urang sabab urang tos diajarkeun ku ibu rama urang ngenal saha nu namina Kangjeng Nabi Muhammad saha dan anu pang nana sampurna buktosna Allah Subhanahu wa ta'ala eta teh kedah disyukuran sadayana nikmat-nikmat anu tos dipaparing ayana nikmat ngalengkah eta teh sangat luar biasa biasana nikmatna hilapna teh tos teu naon gitu ku Allah dicabut nikmat ngalengkah meme ngadar ku Allah dicabut nikmat naon aya ngiceu meme ngadar ku Allah dicabut nikmat naon senang barang tua ku Allah meme ngadar maka tangtos urang kedah ngahaturkeun kumaha wae carana nu penting urang biasa syukuran ka Allah teu kenging aya ukur nikmat kasar seueur rasa syukur bade diucapkeun ku lisan maka karuhun urang aya ba'da salat teh naon aya nu wiridan teh eta teh bakat punyaan ka urang supaya urang eling ka saha bakat punyaan bakat budeuh ka urang supaya urang terasa eling ka Allah maka dawuh Allah yusabbihuna laila wan nahara la yaqurun para malaikat maca tasbih ka Allah al-laila wan nahar dina waktos malam dina waktos beurang la yaquruna henteu pegat-pegat malaikat tugas malaikat teh aya nu dikhususkeun ku Allah maca subhanallah sadinten sauni khusus malaikat aya nu ku Allah dikhususkeun nangeuing aras aya nu ku Allah dikhususkeun muterkeun kana bumi aya nu ku Allah dikhususkeun muterkeun kana matahari eta sadaya malaikat ditugaskeun teh benten-benten aya anu dipiwarang maca alhamdulillah aya anu dipiwarang maca la ilaha illallah aya anu dipiwarang maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aya anu dipiwarang maca Allahu akbar khusus malaikat ditugaskeun teh benten-benten aya nu ku Allah dikhususkeun piwarang maparingan hidayah ku Allah dikhususkeun aya tukang nyabutan nyawa aya nu ku Allah dikhususkeun ngajaga pintu neraka aya nu dikhususkeun ku Allah ngajaga pintu surga eta malaikat sadayana teh
tugas kan benten-benten gitu. Maka ayat masing-masing malaikat anu nyetong atanapi ayat mengamalkeun hiji amalan di antawisna para malaikat ayat anu macakeun subhanallah ayat anu didawuhkeun ku Allah yang kitu deui Allah ngadawuhkeun palaula annahu kana minal musabbihina lala bisa bibatnihi ila yaumi yub'atsu lamun teu sayantosna Nabi Yunus kabuktian di sebahagian ahli anu tukang maca tasbih ka Allah lala bisa maka yakin bakal cicing Nabi Yunus dina jero beteungna put laut dupika poe dibangkitkeun anak jam-jam umargi kanjeng Nabi Yunus teras-terasan eling ka Allah syukuran ka Allah teras-terasan maca tasbih ka Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin maka ku Allah dikaluarkeun tina perut ikan anu sangat luar biasa ngetan sok disebabkeun lautan lamun tema keayaan Nabi Yunus sanes tina sebahagian golongan anu tukang tasbih ka Allah anu tukang eling ka Allah maka sareng Allah ditantoskeun Nabi Yunus bakal cicing dina jero eta beuteung hauk lugika jalma-jalma dibangkitkeun maka ku ayatna kisahna Nabi Yunus tantos eta teh aya nukah rahasia aya hikmah di balik eta Nabi Yunus teh kumargi eling teras-terasan ka Allah kumargi Nabi Yunus teh teras-terasan dzikir ka Allah mengucapkeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin termasuk sebagian golongan di jalma-jalma anu maca tasbih maka ku Allah diantarkeun dikaluarkeun eta Nabi Yunus tina perutna laut anu sangat luar biasa. Dawuh Kanjeng Nabi aya dua kalimat anu hampang kana lisan anu berat kana timbangan kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman dua kalimat anu gampang duanana kana lisan anu berat duanana eta kalimat dina mizan dina timbangan anu dipikaresep eta dua kalimat ila rahman munggu Allah anu maha rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah eta dua kalimat sabaginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua kalimat anu hampang bisa nanti mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim hampang gampang ringan karena aya nama lisan tapi eta dua kalimat mata kaberatkeun mata kabebanan karena ayatna mizan timbangan kejaga yaumil jazaa tatkala ditimbang anu paling dipikaresep paling dipikat cinta eta dua kalimat ila rahman nunggu Allah anu maha rahman maka urang biasa sok ratiban malam Jumat kata Nabi teu ayatna malam Jumat tiap ba'da salat urang teh sok aya wiridan aya amal-amalan anu istiqomahkeun urang naon wae amalan nu penting mah istiqomah nu penting mah istiqomah bade ngamalkeun moal dinten teh 10.000 alhamdulillah bade ngamalkeun tiap dinten teh Allahu akbar 10.000 bade ngamalkeun sholawat tiap bengi teh 100 kali
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Eta sholawat adalah pintu pikeun bukakeun hadis. Sahawe jalma anu maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 pilihan tiap hari insyaallah rezekina bakal sur amalan naon wae rupa amalan nu penting mah istiqomah sesahna istiqomah sesahna istiqomah naon wae pokona anu kinten-kinten urang terang kinten-kinten urang apa sok diamalkeun urang tah ayat diwartosan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kalimat anu sangat ringan sangat hambang kana aya lisan tapi mata berat dina aya timbangan macakeun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim eta teh hadis Bukhari Muslim hadis anu ranking kahiji dina kitab sitah ayat khusus bab tentang riwayat-riwayat anu diriwayatkeun ku baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari teh nyata Sahih Bukhari kaduana adalah Sahih Muslim. Kanjeng Nabi ngadawuhkeun anu diriwayatkeun ku Abi-Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirka bi ahabbil kalami ilallah ta'ala nang teu ngabejakeun senang kaula ka anjeun bi ahabbil kalam kana pangleuwih dipikaresepna cariosan ilallahi mubuh Allah inna ahabbal kalam ilallah subhanallah wa bihamdihi sanyana anu leuwih dipikaresepna cariosan anu leuwih dipika cintana cariosan mungguh Allah teh adalah ucapan subhanallah wa bihamdihi eta teh adalah pangdipikaresepna subhanallah maha suci Allah bihamdihi kalawan dipuji'na Allah eta teh ucapan anu pangdipikaresepna mungguh Allah. Wa fi riwayatin sunila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hiji riwayat Kanjeng Rasul ditaros ayyul kalam afdal arina on senah cariosan eta anu leuwih utama qala ngadau Kanjeng Nabi mastafallahu limalaikatihi aw li abdihi subhanallah wa bihamdihi cariosan anu leuwih utama saur baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma eta perkara istofa anu geus milih saha Allah di malaikatihi ka para malaikatna Allah auli ibadihi atawa ka para hamba-hambana Allah nyaeta kalimat subhanallah wa bihamdihi sabab Allah langsung nurunkeun ayat yusabbihuna laila wan nahar la yaqulun dina eta ayat teh seueur nu nafsiran nyaeta di antara di dikhususkeun bahwa malaikat dina tiap malam tiap siang teh aya nu ditugaskeun ku Allah maca subhanallah ulama-ulama ngahartoskeun nafsiran dina ayat ieu seueur bahwa malaikat aya nu ditugaskeun maca subhanallah aya nu ditugaskeun maca alhamdulillah aya nu ditugaskeun maca Allahu akbar aya nu ditugaskeun maca la ilaha illallah umar jelas teksna jelas ayatna yusabbihuna laila wan nahar la yaquluna maka Kanjeng Nabi ngadawukeun mastafallahu li malaikatihi aw li ibadatihi
subhanallah wa bihamdihi. Maka anu pang saya pang abdol adalah subhanallah wa bihamdihi masqallahu li malaikati aw li ibadi. Gitu. Nyata perkara anu milih para malaikat, milih para hamba-hamba Allah, milih nak kasih kakasih Allah, nyata mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Eta riwayat anu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Salajengna dina rasa syukur urang ayeuna dina memperingati hari kemerdekaan. Ayat dari dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam illallah ta'ala arba'un. Arpang dipikar serta cariosan mungguh Allah arba'un eta aya opat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hiji kalimat subhanallah, kedua kalimat alhamdulillah, katilu kalimat la ilaha illallah, kaopat kalimat Allahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna badata. Anu moal ngamadaratkeun eta kalimat anu opat ka anjeun bi ayyihinna anu mana wae anu opat badak tak ngamimitian anjeun bebas ngamimitian lah bade Allahu akbar alhamdulillah bade la ilaha illallah subhanallah urang kaluntuikeun teh mah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu bade mana wae moal matak madarat saur baginda Kanjeng Nabi bade la ilaha illallah bade Allahu akbar heula, bade alhamdulillah heula, bade subhanallah. Tah ku ayatna hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim anu katampi ti Samurah bin Jundab eta hadisna. Maka dina ayat yusabbihuna laila wan nahar la yakuna para ulama ngartikeun bahwa malaikat ditugaskeunana benten-benten ayat maca subhanallah, ayat maca alhamdulillah, ayat maca Allahu akbar, ayat maca la ilaha illallah. Musabab ayat musyrikah. Maka ngahartikeun yusabbihuna laila wan nahar layak teh henteu maca subhanallah unggul para malaikat dina tiap malam tiap naon siang ayat ditugaskeun benten-benten masing-masing. Nya kitu deui aya nu ditugaskeun muterkeun anak bumi, nya ditugaskeun ngajaga malam, ngajaga naon siang, aya patrol para malaikat, aya tugas patrol. Maka dina mustajab doa adalah tatkala waktu sahur sareng dina bacaan sareng. Mata cekolot baheula cenah ulah sok ulin dina sarengna bisi naon? Bisi dirawi ku kelot, bisi diusap ku juri. Sabab ini nyata perbentosan naon? Malaikat anu ngajaga siang sareng malaikat anu ngajaga cenah. Maka dirinya adalah mustajab doa di antawis seueur waktu mustajab doa, waktu dijabahkan di antawis eta nyata dina waktu sahur, dina waktu isyraq, teras dina waktu naon pas bade menjelang maghrib. Sabab dirinya teh perbentosan waktu menjaga para malaikat anu dikhususkeun ku Allah ditugaskeun. Yang itu di dia para malaikat yang ditugaskan maca subhanallah, yang maca Allahu akbar, maca la ilaha illallah, maca alhamdulillah. Seueur tugasna malaikat-malaikat. Maka malaikat anu muqarrabin mahmum ayat 10 pikeun ahli sunnah wal jamaah eta malaikat anu 10 kedah diapal kedah. Seueur malaikat sanes pun 10 seueur yang itu para nabi
pikeun ahli sunnah wal jamaah mung 20 di seueur para nabi, para rasul. Gitu. Anu diwajibkeun pikeun ahli sunnah wal jamaah mung aya 25 anu diangkat. Mung aya 10 para malaikat anu ngapal. Dawuh Kanjeng Nabi anu salajengna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ieu hadis anu diriwayatkeun ku Abi Malik Al-Asy'ari nyaeta dina kitab Sahih Muslim. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahur ari susuci teh satrul iman eta saparokna tina kaimanan. Maka anda dopatu mina bebersih teh adalah sebagian tina kaimanan. Walhamdulillah tamlaul mizan ari kalimah alhamdulillah teh eta mata miluhan kana ayana mizan kana ayana timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah ari kalimah subhanallah jeung kalimah alhamdulillah tamlaani eta miluhan duanana subhanallah walhamdulillah ma bainas samawati wal ardh kana perkara anu tetep perkara aya di bumi jeung aya di langit. Kedua kalimat eta subhanallah walhamdulillah eta kautamaanna maca subhanallah jeung alhamdulillah. Ku gede-gede na ganjaran maca subhanallah walhamdulillah mata miluhan saeusi bumi jeung saeusi langit. Komo bari ikhlas aja dibersihkeun hatina tatarak merenung nyalirakeun macana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Komo maca anu opatna maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar langkung leuwih naon leuwih gitu tah eta dina naon dina dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku sahabat Abi Malik Al-Asy'ari. Malah maseueur bacaan-bacaan anu didawuhkeun ku baginda urang sadayana baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sinaran Imam Muslim katabi ti Abi Ayyub Al-Ansari ngadawuhkeun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asraf marratin kana kaman aqtahu arba'ata anfusin min waladil Ismail. Sahawae jalma anu ngucapkeun kana kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asraf maratin kalawan 10 pirang-pirang balikan. Kana maka kabuktian eta jalma maca kaman eta sapertikeun jalma anu ngamerdekakeun abdi man arba'ata anfusin kaopat pirang-pirang awak-awakan min waladi Ismail di anak turunan Nabi Ismail. Bakat ku apeuna ganjar urang mah alhamdulillahnya wiridan ku para karbun teh dipiwaran naon wiridan ba'da salat maktubah ba'da salat fardu dianjurkeun maca naon teh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in anu makna la ilaha illallah
teu aya di pangeran anu hak disembah illallah angin Allah wahdahu barina sahiji Allah barina nyarina Allah la syarika anu teu aya ngarencangan eta maujud lahu Allah la eta tetep Allah al-mulku ari aya kerajaan walau eta tetep Allah alhamdulillah sadaya jenis pujian Allah wa huwa Allah ala kulli syai'in netepan atas tiap-tiap sesuatu qadirun eta anu kawas maka pantes dan jalan seperti ke jalma anu ngamerdekakeun awak-awakan ngamerdekakeun habib ka opat pirang-pirang awakan ti anak turunan Nabi Ismail. Alhamdulillah urang aku para karuhun teh khususna ahli sunnah wal jamaah khususna Nahdlatul Ulama di biwaran maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus diperhatikan gitu ku bagian-bagian masa kiai-kiai Indonesia ulama-ulama Indonesia diperhatikan babacaan anu mengandung nuktah rahasia anu sangat luar biasa dan janganlah diperhatikan dina sabada sholat ku ayana naon ngalaksanakeun deui. Maka kesimpulannya urang sadayana Allah di biwara aya eling ka Allah cara eling nama bade kumaha bae bade diucapkeun ku lisan maca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar bade dilaksanakeun naon ku anggah tegasna urang ngalaksanakeun kaparduan anu geus dibiwarikeun ku Allah bukan din Rasul bade anu dilaksanakeun ku ngemutan ku aya hate kartet aya kapakur ningali naon damelan-damelan anu geus didamel ku Allah ningali bintang urang jadi beuki iman ka Allah ningali aya matahari beuki iman urang ka Allah ningali aya sawah anu hejo beuki iman urang ka Allah sabab urang dipikir eta saha nu ngadanana sawah mani harejo cenah tatangkala urang ningali kaluhur ningali bulan saang tanggal 14 eta saha anu nyorotkeun anak saha anu nuturkeun saha anu nuker-nuker gorang ke jurnal jeung sia tah didinya teh urang teu tambah iman tambah baik pasti kantos aya anu di dalam mitos saha Allah Subhanahu wa taala bade ku aya naon saha ngaluarkeun harta banda eta ge termasuk aya naon tanda syukur urang ka saha Allah sebab ku ayana zakat fitrah eta termasuk tanda iman tanda Islam kurang kasaha ka Allah. Hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum